Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina binuril hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Wa qala fi ayatin ukhra inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayat sadaqallahul azim. Tibayun puji kali syukur salam nikmat tetap milik Allah. Ngalangkungan kudrah wal iradah anjeunna anu ngancikeun nur hidayah dina jiwa ta umat anu beriman, di antara anu ngaku beriman teh urang, sehingga ku ayana eta nur hidayah urang sadaya sok sanajan dina mangsa ayeuna teh wujudna tibra, tetapi ku dorongan cahaya hidayah di Allah urang sadaya bisa hempak berbayaksa tujuan anu inti ngabaktikeun diri ka mantena nu disebut ibadah teh jangan dibakeleun hirup ayeuna jeung ke dina alam anu sabagdana. Shalawat kali salam mugia tetap dicurahkeun ka paduka alam junjunan urang ani habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, bahkan harapan mah urang sadaya selaku jamin nu ngaku selaku umat anjeunna hoyong diangkeun selaku umatna sekaligus kenging syafaat di anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kersana sesepuh masjid kata Nabi musola al isti'anah anu kusim kuring sangat dihormat para kasepuhan, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda anu sami kusim kuring sangat dihormat. Kersana aparatur pemerintahan anu alhamdulillah dina wengi ayeuna di sesepuhan kupu-kupu ulang buktosna Bapak Kepala Desa anu sami kusim kuring sangat dihormat, pengatur waktu, penjajak acara anu sami kusim kuring sangat dihormat, hadirin wal hadirah rahimakumullah anu sami kusim kuring sangat dihormat. Nu kahiji nyangakeun silaturahim kasadayana sekaligus nyanggakeun boboran siang kasadayana mugia pengabdian urang ti kawit tanggal hiji nepikeun katuntasna puasa
bahkan ngabdina urang saumur ngalaksanakeun hirup di alam dunya mugia ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Poin nu kahiji, biasa di Nusantara mah urang Nusantara we urang teh nya aya istilah masjid, aya istilah musola. Tur padahal dina hakikatna mah lamun nilik kana perjalanan awal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapungkur, anjeunna kantos ngungkapkeun kieu, ja'al tuhada masjidan, kami ngajadikeun kana ieu tempat teh pikeun tempat sujud. Lamun berangkat tidinya urang sok biasa ngalaksanakeun salat teh di kamar, dihususkeun kamar eta mah paranti ngalaksanakeun salat. Berangkat tina hadis nu tadi eta disebut masjid. Bahkan ketika urang meunang ka bumeh, urang ngalaksanakeun sujud syukur di eta kamar, maka eta kamar disebutkeun mas karek posisi ti imah. Kade bisa dipake dalil ku urang dieu, ari kitu mah atuh cenah aing teu kudu inget kalaneuh naha da di imah ge aya kamar nu dihususkeun sok dipake salat. Eta dalil nyeleneh. Ari jeung tadi, oh eta mah keur sakapeung-kapeungeun. Sakapeung kumaha ketika darurat, ima keur aya panyawat, wa ima aya uzur anu dimenangkeun ku sara, urang ngalaksanakeun salat di kamar bumi urang. Teu naon-naon. Ngan utamana tetep we ka tempat sujud nu geus disepakati ku sararea ku ahlul qaryah. Di dieu aya dua saeutik keneh saja. Da upami ninggal ka Cipari mah bakuwu genep jeung tukuna teh. Aya nu di RT 2 yang musholana teh. Ganeng tangungeng sapikeun teh ditu teh dia. Teu ganeng kumaha? Ngan di ditu mah teu eueuh nu ngabeli. Ditoong di Masjid Jame eueuh. Naraja paskeun aya tamu di luar gitu jemaahnya. Dijieun alasan teh tajuk teh jam. Silaturahmi jemaah kabumi masyarakat manawi di haturanan magrib kemah urang berjamaah di Masjid Jame margi abdi insyaallah salami tilu dinten ti leungi mah di Masjid Jame At-Taqwa Cipari hade ngaranna mah At-Taqwa. Kumaha jawaban cek masyarakat kaleresan abdi masuk di mushola ieu. Penasaran meureun tatamu teh. Bagi tugas sawareh ka mushola itu. Oh, disangrok teh. Takade di si urang dieu disangka di Masjid Jame dilaleuh ti dieu teh. Cek di Masjid Jame meureun di mushola ditongoh. Teh di mushola teh. Jebul bakat digotong geus paeh. Matang simkuring panuju karena sambutan Bapak Kepala Desa itu memang situ kuduna kewajibanana Kepala Desa mah menyatukan umat komo ayeuna geus dicontohan ku Pak Prabowo ti luhur lain masyarakat teh sing nyaratu bukan menyatukan masyarakat teh
Belaan dikirim kejo karek kabarudak bahasa kedeung deui mah kanyopo paku cenanya. Aduh paku teu apalun. Tapi dinararaga menyatukan masyarakat presiden tong dicalatkeun bae beuki dahar teu beuki entok lebah dinyana wangsulkeun di kana pokok nya singa hiji entong nepikeun ka ayeuna oh itu mah euy masjid DKM dina aya bangunan tepat urang ge boga masjid di Tongo da ulah istilah kitu da jeung kahadean teu dibates matak dicontohan ku Bapak Kepala Desa encan karek rencana nyontohan teh pager cenah asa teu pantes ceuk pikiran Pak Kepala Desa nu kabaca ku abdi da mancan jeung untung urang dieu dikomando ku RT udud di masjid rada mulek cek pikiran Bapak Kepala Dusun pantes mun aya kipas lain sanggup nyebut pantes ieu mah Kepala Dusun lain sanggup itu tong menci mah jong jalan RT tong aya fase-fase itu nu urang ieu da kudu sing loba boga masjid mah sing loba tong disebutkeun itu nu anu ieu nu anu atawa itu nu batur ieu nu urang itu nu urang ieu da bakal sauyunan pun gitu ya mah pantes aki-aki cenah abdi mah euy sieun mamaruan rek salat di musala di sepadar teu ngadukung ka DKM rek salat di masjid jame bisi tugenaheun ajengan anu di musala alah eta mah alasan bawa setan tong sok beunang dibawa ulin ku setan ai hirup amur mah setan bawa ulin ku urang ya mah kebiasaan bawa ulin budak antuk nama indungna dibawa ulin ku budak kita ngasuh setan ngadon urang nu diasuh ku saha ku setan da ieu teh da siga bener geus sok rek salat di mushola ajengan anu di masjid jame sieun kasinggung rek salat di masjid jame da kibelah tong mau urang ka posisina ajengan anu di mushola bisi kasinggung nungtung nama salat we di imah siga bener beban jeung agama geus cenah ulah nyinggung batur mah eta ieu ka masjid nepi ka nyinggung batur ari teh bari subangsieun wadah teu naon tak saur Pak Kepala Desa neme musola di masjid DKM teu kudu diomongkeun ku nu sok salat di masjid musola nu salat di masjid musola teu kudu dipoyok ku nu salat di masjid empet dan nu dilaneuh nu urang anu di dieu oge nu kadua bahasa Al-Qur'an la masjidun ussisa ala taqwa yakin ari masjid mah rek masjid jame rek musola rek langar tajuk naon istilahna surau mun di Malaysia bejana jeung si Ibin Upin apa surau intina tempat sujud masjid teh ussisa ala taqwa didirikan di atas pondasi takwa. Takwana saha? Takwana jalma nu ngadermakeun ti mimiti pikiran tanaga harta bana jeung sejenna demi terwujudna tempat sujud baik anu meunang kategori jame maupun nu meunang menang kategori jame. Sugan itu jamena ieu jebukna. Nama hal kena jame jeung jebuk mah meureun. Meureun atuh musim ngabana.
nanyakeun henteu abdi tuh ieu teh wujudkeun ayana takwa mata aya teh tempat naon tempat sujud teh atuh cenah urang teh kudu sujud wungkul sujud di dinya mah mimba bi itlaqil juz wa iradatil am dina kalimat mah dibahasakeun angan sujud wungkul nu dimaksudna mah salat kan kayak sholat kapan heula kumang haji entos kupak kuhu geus eta sholat jeung teu beak-beak teh dibahas teh sholat sanajan dibahas dina hareupeun utara sholat ge umur we ngabahas masalah sholat geuleuh ari takwa saut Allah dina surah Al-Hujurat inna akramakum indallah atqakum sanyana makhluk Allah di bangsa manusia jin jeung jurik matung dibawa bangsa manusia orang khususkeun sabab ieu nu aya kami teh jelema unggul jelema nya biraku indallah atqakum nu pamulyana di hadapan Allah mah atqakum nu pangmulya wa hubungkeun jeung ayat nu tadi mah la masjidun usisa ala taqwa ari dina kecap inna akramakum indallah atqakum takwa mayoritas universal umum atqa pilihan di nu takwa yeun nu takwa teh loba nu mana atuh nu pangmulia di hadapan Allah teh atqakum nu pangmulia nu pang takwa itu daya ku endah dina eta ayat Al-Qur'an Allah ngabahasakeun ana atqakum teu agnakum sugan inna akramakum indallah agnakum sanyana nu pamulyana di hadapan Allah mah eta jalma nu pangbeunharna tapi atqakum sanajan loba ilmune teu kaadpis ku Allah mada di ayat Al-Qur'an ge inna akramakum indallah atqakum lain inna akramakum indallah a'lamakum sugan nu pamulyana di hadapan Allah teh nu pangpinterna nu panglobana ilmu awa takwa apa teh naon naon sugan ajmalakum nu panggayana kajeun teuing unggal lebaran si eta make sarung nu pang mahalna nambah pun bang mana teh? Kata lumayan diurang, itu pang mahal kan? Tapi mah ilmu tadi nggak dengan DHS teh. Asalnya samemeh dipaksa ku Allah teresep tangan DHS. Dipaksa ya Allah sok maksa pan aya alkohol na baguna semua musnah ya Allah tidak sok maha maksa teresep kana BH pas rek kawin masyarakat ngadon udunan membelikan BHS apa aing teh teresep kana BHS bingung lain atau tuh dipake karunya dipake era narajang dipakai sholat malam bungkus ay bungkusna mahal ay nu dibungkusan murah era mata nepi ka ayeuna ge nu mere mah tara meuli da masyarakat eta pikeun ka dikeresakeun ku Allah diantep saur pun biang karunya kanu mere pake keun dalil teh salat ieu marek akad anggo kusim kuring pake akad geus beres akad dongkap karorompok mertua diganti gancang danas nepi kana waktu lohor salat moal make nu ieu saur pun bojo nu anyar teh ya nyanahan
sesuai antara bungkus jeung dibungkusan sakitu enak ya tuna ganti kuno biasa kuno sahana pun eta rek lebaran kudu nyong deui eta nu ngirim BHS Gusti abdi teh emu cik nu datang teh nu dipikahayang kitu we abdi menekeun nya nu baraliasa kitu mah dibajakeun nama bisi kurang direncanakeun gaya ku rek Idul Adha eta BHS datang deui kudu bulan Ramadan geus dipake Saur model karunya kan geus tapi di itu BHS kana geus lima abdi nungtung nama mawa eta BHS hiji dipake nu opat dijajarkeun sajarah Gusti ari Gusti maksa teh mah abdi kudu make BHS keur bae dipake ku abdi cirina Allah maksa minta henteu boleh henteu batur ngedol marere pamaksa di Allah oke jadi kan BHS karena sugarnya tahun kemanya gitu imam musola al isti'anah dikirim ku pak kepala desa Amin nggak tarik bu rumahnya cik ubu ayo kudu nyisikeun ladang kemang tuh tanda nah boleh jadi kami jaminan dari takwa itu takwa pinter terjadi jaminan dari tepang takwa nama gaya terjadi jaminan dari tepang takwa nama bukti ke hiji dongeng nu tilu eta baheula aya rana walah pakuhun bakal riweuh masalah rana teh kala Ustaz ngona gelis beunghang catet Pak rana ngora gelis beunghang saking kubonghang eta nyirana menang warisan beunghangna teh dikolot jeung ti almarhum sarogena sumun luga sawahna ge leuwih lega keneh sawahna di Batantarang. Beda ibu lamun dipikir nu bakal dibawa nepikeun ka akhirat Mataram nu lega lain sawah nu lega. So lamun rek ngacakeun akhirat mending keneh lega tarang apa mending loba sawah lega sawah kalawan di akhirat sukan pas manehna maot suk cek kolot tanggal cek budak punten tarang nama tong di ruang dibawa mereka itu juga pas arah makasih situ iya bang ada yang keterangan sabab geus peuting nepi kana mangsana macul waku harita ngan pedit kabina-bina eta rana geulis tur beunghar bari ngora teh Allahu Rabbi sawah nu sakitu legana ini tah macul ngan kaduaan kamang bakar jeung kamang gongsang pakacar anyun pangka percaya berangkat eta bakar jeung gongsang isu keneh bahayang kapake kudunungan tujuan rek mang maculkeun idit ka sawah nyirana nu herang teh pas nepi ka sawah gok teh mangih nom neuri 5 cek bakar ini untung ke kajejok cenah kumaneh naon eta nom neuri geueuh tadi dikorekeun ieu nu mangih nu ngomong saha tadi bakar berarti anu kajejokna kusaha gongsang
Kada sing ingat bakar jeung gongsang nu kada omongkeun teh. Malah ke doraka da ngomongkeun ku umat tadi geus disebutkeun ku pakuh ke doraka. Geus bakar jeung gongsang. Ieu mah bade nu dina dongeng bakar jeung gongsang ge. Ditingali ku si gongsang 5 sanakan. 5 heuh kabeneran. Keun kewak bagi 2. Mane can nya mangin heueuh mah kana bagi 2. Tuna heula can ka itu kasaung. Wadahan kudu dupuy lepet. Yuk tuna disaung jang salapan nyirana datang anteran sok teh kasaung mah bakar mang gongsang kada diheula cenah kana taruang heula gancang tong sok kaleket kajaba lamun moal ku abdi rek dibawa deui balik abdi cenah ye rusuh da kitu nu beunghar mah rusuh ka nu kagadur teh ngadongeng eta mah teuing aya di alam nyata mah mah cenah nen sok teh ka jero cenirana teh ya tanaon cenah duduku itu dipake si nauk cenahnya nauk naon nauk meri di mana pernah di mana di Serang Enen sabariji 5 sok dah beres tahan tapi kamana kan nauk meri teh bade dibagi rata we abdi sareng bongsang ceuk bakar. Cenah ku abdi atuh cenah urang bagikeunana ari 5 mah. Saya jang mang bakar cepeng dikeun hiji. Saya jang mang gongsang cepeng dikeun hiji. Adil cenah kieu. Protes ka si gongsang, "Nen, disebat adil kumaha? Nok meuri teh 5 abdi sareng sareng bakar nu meunakanan." Nah abdi kabagian hiji cek gongsang. Bakar kabagian hiji, ari len kabagian 3. Dia mah. Jadi 3 sewa. 3 sewa 3 di 4 ya tadi jero kolor mangga saya tuh. Bonghar, gelis, pintar, teu takwa. Aja ditinggal saya, aku kena tong dijaga apa tuh dek cicing kena nama kemana-mana sudah tadi sangka mana gue jadi tukang keluar sewa, apa itu cicing kena beri jadi terus saya. Duh, bapak gue juga nanya itu bakal kebawa balik kayak mana masih. Tuh mata cek tadi Bonghar pinter gaya jadi jaminan mulia di hadapan Allah lamun tepang takwa lamun takwa mah tinggal pikir Bonghar geus manehna tuh eta piran mau meri masih kena hal pacaran tidak sabar kurang atuh dalam Bonghar jeung hati-hati mah dihungkopkeun bari jeung bakal mikir lamun takwa mah eta teh barang tali makan barang subhat ari subhat posisina teh bainal halal wa haram cicingna teh antara halal jeung haram naon mah subhat pamatak tong aneh-aneh teh tong atoh-atoh teuing mumpung mah pangih teh subhat teu mutlak naonna halal kecuali lamun nangis suung di kebon pribadi urang mah empek eta di kebon batur mah teh subhat komo mamih kalapa mah mah ditanya reka mana dek rek mulung limus kade mulung jeung maling beda saeutik mulung mah ngadaguan murag maling mah ninggang maneh teh lu ninggang murag pulung ada saeutik nah hukum lega bedana dorakana beda deui geus lah kumaha kesangkan jadi pang takwana teh wang awang sulkeun kana patokan takwa teh imtisalu alamirillah wa jtinabu nawahihi ngalakonan kana parentahan di Allah teu migawe kana perkara nu dilarang ku Gusti
Nges umum salat dititah ku Allah, puasa dipiwarang ku Gusti, zakat dipiwarang ku Gusti, sedekah dipiwarang ku Gusti. Secara lahir ari parentahan ti Allah kabagi dua, hiji lahiriah, kadua batiniah. Hayang nepi kana darajat atqakum tina asal takwa, hayang jadi pangtakwana, maka kahade sajabana tinggal lakonan parentahan bangsa lahir, lakonan parentahan Allah bangsa batin. Larangan si Allah kabagi dua sami, hiji bangsa lahir, kadua bangsa. Saur Allah tong maling, henteu. Saur Allah entong zina, henteu. Saur Allah tong ngabohong, henteu. Saur Allah tong koret, henteu. Ngan kahage aya kaeta mah parentahan bangsa lahir, larangan bangsa lahir. Nu paling pokok sangkan tereh nepi kana atqakum lain ukur takwa wungkul. Parentahan nu bangsa batina oge larangan nu bangsa batina ke dipahing pisan. Jadi atuh urang teh kudu siap dititah secara lahir jeung dititah secara batin. Sekaligus kudu siap dicarek secara lahir jeung dicarek secara batin. Mana parentahan Allah nu bangsa batin ukur we ku lapan takwa. Lapan takwa diwangun ku 4 huruf, hiji T. Nanu ka hiji T? T ngabogaan sambungan kana kalimat tawadu. Ya sing bakai mah tekeun masalah rana mah teuleun. Tong dibawa ka itu ya kademangnya. Ya. Hiji tawadu. Naon ari tawadu teh? Rendah hati, lain rendah diri, rendah hati. Dicari ku Allah ke bangsa batin, mana lawan tina tawadu, buktina takabur. Sakan jelema ingat, hade takabur mah al-azamah takabur min sifatil iblis, al-azamah min sifatir rububiyah. Takabur di antara sifat iblis, ngarasa agung, ngarasa mulia tina sifat rububiyah, aya kabeh dina jiwa urang teh. Sedengkeun eta teh hal anu dipiwa dicaram ku Allah. Matak sangkan ingat ku Allah dipiwarang salat anu paduna 5 waktu dina sajerosa dinten sarungi. Ngarah naon? Ngarah kaluar tina lisanna teh pangheulana teh kaluar kalimat naon? Kalimat naon? Kalimat naon? Sing komplit. Allahu Akbar. Mun dihardian Allahu Akbar, Allah dan Maha Agung. Srek takabur naon le ku mende ku naon? Dan sepupuh Allah nu Maha Agung. Ari cirina jelema takabur sok anggap sepele kana karya batur. Itu. Anggap rendah karena kualitas karya batur teh, karena kehadiran batur teh. Atuh kursa kitu mah aing ge wani. Gitu. Nyumbang sakitu mah aing teh ka untuk. Bari henteu. Mata kabur. Ari di bangsa manusia kokojokna anu kaancikan ku sifat takabur lupang badakna nya eta Fir'aun laknatullah di bangsa manusia. Teras kaancikan di ku sifat al-azamah digugu ku sidang karbebel mah nepikeun ka ngaku jadi pangeran. Genda moal doraka ngomongkeun Fir'aun mah. Matak bisi aya urang nanti teh urang negla hayang ngomongkeun batur bari teu matak doraka enteng ngomongkeun Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, moal matak doraka ngomongkeun si eta mah empek. Dicontohan ku ajengan teh. Da teu matak doraka ieu.
Gitu mah ngomongkeun kagorengan mitoha. Ngomong kagorengan RT jeung UU mah sanajannya. Maksudnya Fir'aun ngomongkeun mah ngan kada disuruhna heuh cari nyari cara kudu di urang. Ayo dia nabi Fir'aun akhirnya urang cara kudu di urang. Nah, jeung diukur ku si eta. Tuh. Dispensasi nanti Allah ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, Musa pastina kami bakal narima kana salatna jalma anu dina hatena ngancik rasa tawadu. Nu bakal pangheulanna salatna ditarima eta jelema nu keur salatna ulah tadi omongkeun di luar salat mah keur salatna ngancik rasa tawadu. Hari urang kumaha? Allahu Akbar. Ai jelema teh urang kieu tawadon. Da teu aya tawadon. Nu tawadon mah dicontohkeun komo ku para ulama. Allahu Akbar. Tolong leuwih hinteuing, kade bisi jawab kieu. Aduh. Nanaon anjeun saha ku balik bongkok eta. Iya, bisa kalian. Sakabeh masuk rajin katingali. Mandi dia mah da karek tadi bareng salat nage baik. Tadi mah da dibehareup dengan tukang. Berarti heula. Kacir ya hukuman. Kayen kieu tah ku ieu. Allahu Akbar. Lu kawan sama gitu we. Sukun ieu teh anggota badan teh tenang, teu galide. Ieu mah dikeresakeun ngabandungan jelema nu salat Allahu Rabbi punten mah. Mata pantes jeung pakuhu tadi. Salat nama osok tapi ngadirikeun nama henteu di luar salat teh naonan. Kumaha kuda ieu mah? Ya Allah ya Rabbi, geus dibere ku Allah dipapantes eta lalaki. Cukup sagede kitu mah eta kanyutna. Nah, kada keur salatna Allahu Akbar. Heeh, cara nu aku ieu. Lamun diunag ku akal rada ka hati keneh awewe. Da ngajenol ieu. Rada ka hati ngan ceuk hukum salah ai salat kagigian pasanajan awewe. Tapi ayun-ayunan ieu keur nanggung da. Tak naon sing tenang. Bakal galide man lamun keur salat jasad musik lain dina waktune lain dina kakuduanana hatena ge bakal kabur baku. Lamun digambarkeun na model baku keur salatna usik kieu tah geus bakat ceng teh ka itu. Ieu nu itu mah teu pati loba kemangna teh. Bakal kainya. Nah, teu aya tawa. Tentelina anggap tabada keur salat, komo di luar salat. Kira Allahu Akbar. Eta dikeresakeun sadar-sadar geus musak beungeut salat 4 rakaat. Ieu mah dia urang teh pengalaman abdi. Bahkan abdi mah lamun ditah imaman kang horeang-horeang. Salam keur waktu di pondok teh dikeresakeun ku Allah diujina teh dina salat. Diujina. Masa tren pangheulana. Minaka jadi santri panggedena, muwe ka imaman. Pun guru keur nyaba, cek abdi ka pun adi, didinya imam. Imam aneh, salat subuh. Teuing bareng kalamutanana masih dina pantah. Rakaat kadua aya dibaca watine aya tungtungna wal asri.
orang ka abdi sarua cara ibu ngabalang katak seuri pada nyarekan geus salat teh Asia jam nyengir goda cekeng teh atuh teh di dieu tina watini nah kaituna jadi kana hal asli cek babaturan naon pikaseureunana da memang nya dipikir mah dawa pikaseureun nah jeung abdi seuri loba nu batal cek abdi nah manehna teh miruan cengir ka aing kubu aing salah itu jelah masan teh kasaha ka Allah tak menghadap ka Allah teh lain jaga kudu ti ayeuna iraha ti ayeuna yomaya nu maot parantos menghadap ka Allah Subhanahu wa taala tadi sebut menghadap ka Allah eta kakarek atuh di kamari henteu ti ayeuna sing hideng madep ka Allah mun keur hirup dan kena ukur tang babade nu hirup geus maot mah oke umumkeun parantos mulih ka rahmatullah eta teh doa teuing nya nepi ka rahmatullah teh henteu ngan ulah ai dirobah mah na pangumuman teh nyar picacapekeun da doa eta mah kitu sote keun bae sanajan garo oge anu moodna geus we waktu ngumumkeun mah jengen parantos mulih ka rahmatullah mudah-mudahan ceuk dina hate mudah-mudahan teh ulah na sungupna keluargana watir aing nya sedih nya ieu ajengan ngadon ngeunaheun ka aing sing aya kana penting tadiah kan saeutik Kasih kalau matullah mudah-mudahan dasar najan abdi cepat tur ajengan ustad oge teuing bakal nepi ka rahmatullah ke waktu paeng eta kamoan kumaha ayeuna we ditepikeun ti ayeuna ka itu engke teh ngablos ai ti ayeuna teh ditepikeun maka rahmat Allah rek ngablos ka mana ka ituna kade sing arapa tong disangka ayeuna jelema geus dibarjah kabeh nu geus tuluy ti dunya teh loba keneh nu can nepi ka barjah ayeuna teh ti dunya nama geus pisah jeung jasadna pak kuduna mah ka alam barjah lin memeh nepikeun ka alam akhirat teh da teu eueuh jelema nu teu nepi ka barjah sedang ruh tina jasadna geus kaluar nah bingung limung datara menghadap ka Allah Subhanahu nu kadua menghadap ka osok ngan jalanna salah tabakanak ti jalan mah matak cek dina lagu mapai jalan bisa tatak eta keusina mah tong disangkalin karangan ahli tasawuf teh lagu ngadan teh ja ti ayeuna papai jalan satapak teh ngajug-jug ka hiji lemur nu pinuh ku rahmatna Allah tong lemur anu pinuh ku laknat Allah ti ayeuna sok sorang tong make jalan anu itu nu ieu kajenting jalan leutik da disebutna ke jalan satapak lain jalan nu dihotni nu satapak tapak saha tapak Rasulullah sallallahu alaihi eta cuk gitu ayakeun tatawadona kada bisi takabur nah lamun jelema geus takabur sok timur ujung wah mun Allah aing mah aya nu kitu di dieu sok aya nu kitu di dieu mun Allah aing mah keun we antep kirang mampu masalah yang kedak-kedak kudu kitu mah ngan kade bisi urang moal nepi ka Allah setan moal nah da diakukeun ku manehanana mun eueuh aing mah samarukna eta lain dikersakakeun ku Allah di sana kitu tuh jadi tengah hubung jeung Allah na ge diakukeun ku dirina sorang takut paku tadi ieu teh dikersakakeun ku Gusti
dan memangnya pangersakeun Allah ya termasuk kuwu can merena naon ge teh pangersakeun ti Allah hakikatna mah mun sareatna weuh kahayang kuwu pun babu urang dia menyasa dibantuan dagongan urang dieu coba lamun sadiaan karena tadi rana ngora geulis beunghar betaheun kuwu di dieu ulah tuh partip maksudkan nu kadua ngaratere kok takwa kan kok boga sambungan karena kalimat kona'ah aya mah punten paku wong payunkeun ti heula mah 1,3 aya mah sebenarnya ngajual 70 kona'ah wewu atuh mah mah sampai tuh itu kudur-kudur administrasi itu masyarakatna cenah teh heula teh kudu teh janji rek mangga bangunkeun saluran anu ka urang ka dieu ayeuna anu dipotong teh ditu tinggal kona'ah katut ka masyarakat kage ti mimiti kepala desa nepikeun ka rahayat sing kona'ah ai kona'ah ngalap cukup kudu aya bari bunga hate teu ngarasula da moal capek hirup lamun kitu bakal timbul we nu kona'ah mah ridho kana pamasti ti Gusti ieu nu hese Gusti abdi matang boro-boro hirupna mautna ge ridho pokoke tina lisana teh raditu billahi robba ridho abdi di pangeranan ku Allah ridho abdi dihirupkeun ku Allah ridho abdi diberi kakayaan ku Allah sakieu sesuai bakal syukur nu aya jeung salat puncakna ridho abdi dimautkeun ku Gusti jadi bakal siap maut teh Abah teh siap maut siap alhamdulillah siap hese teh siap kan kada bisa siap ayeuna unggul sing saklilan ieu mah dai alasan sosial heuh abdi mah cenah Gusti kahoyong mah tong siwa ka maut can tiasa ibadah ai pek ka jentul wae di goblok batur ilit mingguan ge teh ilit ai nyangamkeun teh acan siap maut teh acan kaduh kanggo bakal ai kana mingguan teh daek ilit kana berjamaah teh daek ilit tadarus tara wiridan sadu wah nu nyeun tadi rek ilit piknik kamari dina pasek Idul Fitri isu Idul Fitri kan penting lain teh ribut muluk naon bukan bade angkat piknik kaping 2 eta dan nyeun bongkok ya Allah ya Rabbi nah hayang boga bakal matak nyeun ge tok dicawat tok dianggap salah nah nandakeun jelema hayang boga bakal hayang boga bakal atuh tujuan dieu lain jelema kona'ah nu kitu mah tapi jelema toma eta cenah ari maneh bakal naon ini katanganaran teh piknik teh mah aku nih cenah tatangga cenah sababaraha urang nu nyeun leupeut oge piraku kota marere jelema lain kona'ah eta mah lain hayang mere kalah hayang dibere cirina jelema toma ai nu toma sok picacapekeun nu toma ngadenge baraya ngabedahkeun balong da ribut meuli minyak kabeneran teh bunga warung teh jelema anu sotoy teh ninganan kepo ngasih minyak cenah iki cenah bade ngagoreng naon itu cenah tuh kapi lanceuk ngabedahkeun balong sugan we cenah mere aya saya mah minyak najong jawan cenah mah apiraku di dia kota anu kitu patuh mana alap cukup kuno aya geus timu ridho bakal timu syukur jelema moal bisa syukur lamun can ridho kana naon kana pamasti ti Allah subhanahu nu mana pan qadar teh dina rukun iman nu kagenep aya 2
Papasten teh disebut lagi papasten da tituduran pamasti disebut teh papasten da jadi dua teh ya. Anu sae anu awon ti Gusti. Nah, waktu nu dianggap goreng urang, teu sesuai jeung nafsu urang, teu sesuai jeung kahayang urang. Karek kitu meuleurkeun ka Allah. Nah, Gusti. Nasiban teh mani asa kieu-kieu teuing. Kade bisi tina lisan aya keluar gitu. Sarua jeung teu ridho kana pamasti ti Allah. Dihandap ku beurit, luhur ku manuk, digigir ku monyet. Tapi dah melakar. Nah, ari pek teh anu kapuusok diri masa kitu lega mulus pare teh beurit ge mungut. Ari nasiban jelema teu boga. Katutuluyan bangkrut nage dunia akhirat setan bangkrut tong nyilakakeun karo tampi we anguran mah pare diserang ku beurit ka sawah tong kalakutuk geneng ku kulut terus di sawah ya maka boleh sentul ke siat aja karena bari boleh tambah ukur terbangi anggur macam urang bios Gusti da ieu teh pangarsakeun Gusti papasten anu awon teh wasarihi teh ieu teh mungkin mata teu raos kana emutan abdi kana karaosan abdi ngan leuheung keneh daripada dongkap serat mah di ditu abdi kedah ngajajakeun pare ka nagara beurit apa penting di mana negarana nya bingung nu korek jongjon sate datang surat cenah ti Kironyok teu apa lain mah di mana Kironyok teh lemburnakeun we abejana we Kironyok beurit kitu we ya mokot asa diteuing teuingan nah pang nepi ge kana sawah euceuk kana sawah ibi kana sawah mah eta aya hak beurit lamun eueuh hak manehna moal sing yakin nepi ka dinya milik mua pahili-hili bagja mua paala-ala ieu teh bahasa Sunda bahasa katerangan bahasa nabi bahasa Allah nu dialih bahasa ku urang Sunda ketika disebut milik mua pahili-hili bagja mua paala-ala nah eta pedah dipelakna ditancepkeun ku urang diala di paek di kubeurit nepikeun ka kutuk genep nu di imah bebangna nepi ka dipohokan dicarekan deui eta beurit cek urang ari bagian maneh makop paya ulah ditah nganterkeun ka aing tiis begitu tiis kemada kumaha atuh sieun teu mahi wae sieun dia mah gamaran halalakon sotenya Mang Hadi apaleun Mang Jaja apaleun irahat di ini usaha ku guru cara batur alhamdulillah wallahi ngage awak pegang kieu ka guru ieu ge geus 2 kali marawanan ka guru mah beureum karek sakali budak belanja bahkan dikersakakeun ku Allah eta duanana ge heuh kanyaah ti Allah lahirna teh lain tina lawang ti dinya ti dieu we duanana ge sesar BPJS teu boga nyieun ahli teu dibayar ka di mana cenah patara usaha ada punah dikersakakeun hakikatna ku Allah anugerah ti Allah telalo gorong pun pojok ke datang kata terak bulu. Ini sekali kita jadi sok hayang. Ibu lamun diukur ku akal geus matak bingung eta anak abdi 2
Dikeresakeun ku Allah cai susu nu pun bojo ngadon teu bicil tah kan. Kudu meuli. Leuh waktu nu kahiji eta nu kadua. Pas ngadenge adina ku susu formula, nu kahiji geus kelas 1 SD, da ngadon hayang deui. Kok bae teu naon-naon. Hikmahna kanya di Allah ngarah cocokan abdi teu rayun. Kitu we. Namanya mata liur. Kasara ku budak. Nah, milik teu kahiri-hiri, baca teu ala-ala, tong boro-boro jeung deungeun-deungeun nu karasa abdi jeung anak teu kahiri. So, mata krek teu syukur kumaha begang-begang. Pun bojo dua anake pada gobo nu kadua mah 83 kilo. Lamun dititah abdi kudu ngaku pun bojo abdi mah kalau maneh kita diserahkeun we. Rek ganti daripada kudu ngangakut. Anu untung da teu ogoan. Tong boro-boro ngalaman men tadi akep, teu ngalaman men tadi lahun-lahun acan meureun piraku peneuleuh. Tah bisa gede gitu dititian mah. Allah, ada kedigieun hees atuh. Nanya, sok simkona tong loba kutuk tenang, tarimakeun di Allah. Termasuk penyakit, tongkot boga rasa ditengteuingan. Daku Allah kenteutna disiksa-siksa teuing atuh. Yang menyeri tukur, abdi tetos katapik, matas ka dokter mah, mesti dilaras mah nah dikeresakeun ku Allah. Karek ingat kalau dengan penyakit mah dikeresakeun ku Allah. Lagu kitu mah meunang BLT. Teu nyebut dikeresakeun ku Allah. Pahirina urang katekona. Tongkot kutu kenang dibere penyakit ge bahkan mah aceu mas disesuaikan ku Allah ge diatur. Anu kira mata ngeuntinganan mah teu disakalikeun sanajan kasebut komplikasi ge. Coba pikir ku urang. Urang ku Allah dibere panyawat nyeri tukur misalkeunana. Moal nepikeun kakot nganaha-naha ka Allah. Naon sababna? Bagdak. Da mikir nu kana Ahmad. Alhamdulillah mun karos teh nyeri tukur mungkul ngadadak srek kana naon. Alhamdulillah mimitin nanti. Coba lamun ku Allah dikeresakeun tukur nyeri, huntu nyeri, jaba mencret, sok rek kumaha, sing jauh mikir. Karek tilu rupa, mencret, nyeri huntu, nyeri tukur. Lamun ku Allah disakalikeun dibikeun rek kumaha gua. Ngan ku sabab aya keneh pitulung ti Allah, kanyaah ti Allah, sanajan tara salat ti Allah teh. Isi anak kan minta tulung Allah isi anak teh. Lamun tuur nyeri untuk nama disehatkeun ku Allah. Ngisingna teu diencerkeun. Kanyaah ti Gusti ya karek dibere penyakit sarupa geus nyalahkeun ka Allah. Adakah ini? Luka opat hatilu ya? Hatilu wau warok aktif. Kantenan yang ngadangu ti Pak Kepala Desa lamun anu pada dituang ku abdi. Raksa abdi tina siksaan neraka sababiah nuang tuangan nu ieu pada dituang ku abdi teh penta ka Allah. Yeun kanyaran keur mejeunang alimat eureun ceuk urang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal karasa nikmat wali sakit nyebutkan alhamdulillahilladzi at'amana. Ari geus eungat cing tuang sapiring geus beak nyentuh deui mumpung
teh jeung pada meureun. Ngepikeun kakot kalimat loba eungap beuteung, ari eungap mareun nah. Hah? Satakar ajengan ge kadahan nepikeun ka eungap tungtungna maca alhamdulillah amal sapa